tapi ternyata awak kurang tersengit bau mantana cek Tuan si Abdul Qadir naon dia ngabacinkeun ka awak sehingga aya ilmu teu daekeun didengekeun ku batur lantaran bau awak kurang ilmu tinggal ilmu mutiara tinggal mutiara lantaran disimpenna di tempat anu bau mungeun batur teh mantak lamun hayang seuit takaburna picenan ujubna teu picenan hubul jahna hubul malna picenan hinu aya teh di jero hate urang teh pinuh ku Gusti Allah ulah aya hasudan cicing bae urang ka masjid ka imah ka majelis aya nu ngariung hadiah puji ngomong setik ulah aya hayang dibere ulah hayang dialem seungit ke awak urang seungit ke masyarakat teh ulah ka mulai encan aya kiai anu emang kunaon engke heula asa can sampurna oh kiai anu mah seungit berarti teh neng geus der bae kiai anu can lah kiai kos kitu yo supaya Golkar der bae geus nya mah kiai kos kitu teu beres asal kos kitu bau berarti tawa bau tawa keur ngaji tengah-tengah ngaji ditaringgalkeun ku masyarakat hei kurang balik aing calanggeus yo bau berarti embung ngadengekeun nya bau eta lamun seungit mah terus kiai terus dikenekan terus mundur terus keur cerita Tuan Abdul Qadir seungitan awak cara nyengitan awak bersihan batinna kokotor-kokotor lantaran kokotor nu aya di jero hate kaambeun ku batur geus teu kudu nyaritakeun nanaon asal bersih kaambeun ku batur seungit boro-boro keur bener keur salah nage ditutupan bae lamun pinuh ku kasalahan boro-boro keur salah keur bener nage disalahkeun bae os urang bogoh jasa ka bogoh urang batul nu jore nu jore Masya Allah matanya luar biasa sayup bulu matanya bentik luar padahal mah cocok di alam bae kuyana lantaran sejati di jero hate hidungnya mancung banget deh Masya Allah Masya Allah aduh pipinya daun sirih aja itu mah udah aduh Masya Allah eta gadonan dog sapotong padahal dog hijian ya lemah kurang Gusti Allah tah kos kitu asal bersih di jero hate urang ngalem urang cintana bersih keur carita cinta di alam bae ku urang carita ilmu Allah geus araya kabeh tinggal dibersihan batin bakal seungit teu kudu ngomong kos kitu mah engke geus seungit jak lauk neangan cai jak sireum neangan amis selalu kitu bae ada gula ada semut ada air ada ikan aya ikhlas pasti ngarambe jelema kajen kukumaha ge mararenta asal diikhlaskeun ulah aya nanaon bersihan batinna teu kudu umang omong-omongkeun batur bersihan batin nyesep engke lamun aya partai nu datang ka imah wah ya penyakit sial tim sukses datang ka imah teh ngajak ulah sok ngajak ka aing dek belajar bersih dek beres-beres ya ka aing 20 juta 50 siap aing tolol teh kiai blow on eta mah ablaul blow on teh mah malah adu tawar ya karim sejasa ya artinya kieu kadorong nabi dibere mukjizat sebagai dalil wali dibere karomah sebagai dalil nu matak dibere karomah teh bersih batinna ulama dibere maunah nu matak dibere kepercayaan ge ku Gusti Allah maunah eta teh sambarangan batinna bersih teu bisa main-main kos kitu teh teu bisa dipaksakeun kajen ku kumaha ge nyana ngaku-ngaku aing kiai aing ustad jero batinna geuneuh eueuh pendorong sebagai dalil atuh hese bae kajen ku kumaha ge nah iya kuno bodoh mah karomah pajar mukjizat karonan mang sihir pajar karomah bodoh ngaranna ge medak Musailamah kadzab pesihir anu luar biasa aswad pesihir nu luar biasa atuh nu nuturkeun anu teh jauh ka hitut bau cak cenah hitut teh seungit
lu teu bisa ngomong cau au atuh da taluturkeun mantap kiai nu dakwah teh dituturkeun bae yo orang kadinya bae ayo jabangsana eureun pencalonan bupati mulai kuari masyarakat utang hitung aing moal ngaji ka nyana lah kunaon nya ngajina kos kitu nya mah nya mah lamun aya ramean karak milu ramean mah tilok nya mah malaman nya mah sok ngomong-ngomongkeun kieu nu bener mambus deleukeun kiai hajumbung tatanggana ge moal ngaji ka nyana aing mah ngaji ka ditu bae kurang lah beres mah ngaji hayang dibayar mah lulu aing bae kuna mah capek dititahanku nyana nyebar-nyebarkeun almenak sial nyana mah nu dibere duit aing mah henteu tadina teu kurang dibere ta ku kiai mun diongkosan mah malah ngomong kitu nyana ge moal eta gara-gara lu mas tah sebarkeun bere ka tetangga duit teh dibere salah tak kiaina blon tak kiaina moal beres kajen guku ngage asal geus lain cekelanana bae nu kuduna nyekel takrib riyad alfiyah fatul muin kuari nyekel almenak moal beres kajen guku ngage tatanggana ge moal dekeun ngaji kajen kumage sebab akur jeung nyana walau tara kunon jadi kadinya dinya nya walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim Muhammad lamun anjeun ningali niscaya anjeun bakal kaget dedeulean nu pohara idh zalimuna ketika nu zalim nu tadi dicaritakeun tilu rupa hiji jelema nu ngabohongkeun ka Gusti nomor kadua anu nyana ngaku-ngaku dibere wahyu padahal teu nomor katiluna anu ngomong saunzilu mitsla ma anzalallah bakal nurunkeun sakumaha anu diturunkeun ku Gusti Allah ka anjeun yana Al-Qur'an eta jelema ke di akhiratna ketika anjeun leupi gomaratil maut beh heula di duniana katutupan ku maut sakaratil maut nyana keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aidi malaikat nenggeulan make leungeunna ditenggeulan dipeupeun akhriju anfusakum geula kaluarkeun roh maneh ku hese-hesena roh teh embungeun kaluar padahal tugas malaikat ngan bahasa malaikat teh sogol tanipan sogol geura kaluarkeun ku sia roh kaluarkeun artinya serahkeun ka aing ulah dihese-hesekeun ku bisa bahasa kos kitu kunaon gitu lantaran jelema dina sakaratil maut teh macem-macem tingkahna sakumaha anu datang ka Kangjeng Nabi Ayub alaihis salam pernah datang tamu ka Kangjeng Nabi Ayub wakila ka Kangjeng Nabi Yunus assalamualaikum waalaikumsalam dari mana ente ana dari langit jangan main-main loh iya saya betul dari langit lasar Nabi duduk iya bener nyana di langit malaikat berarti mau makanan nyana roti korma susu cai disuguhan duduk kita sama-sama makan itu kudu diomong kok dites wae ku Nabi kayak Nabi Ayub langsung seribit silakan cicing bae nyana enggak saya itu tuh kormanya ini korma mantap ini Kanjeng Nabi Ayub nyokot ada har korma gitu nyana tetep bae cicing bae ganti cai kopi set Kanjeng Nabi silakan kopinya Pak saya enggak emang ente dari mana sih saya dari langit coba makan dulu oh enggak saya kan malaikat saya enggak pernah tidur enggak pernah makan enggak pernah minum enggak pernah jima sanggeus dites bener oh berarti bener ya malaikat ya sekian aduh alhamdulillahirabbil alamin cek Kanjeng Nabi Ayub kuari boga tamu malaikat alhamdulillahirabbil alamin urang ngopan tamu teh calo jeger tamu teh
bangsa nu mabok ka sekarang itu minimal bangsa nu sok korupsi tak mawa siksa lain mawa rahmat tamu teh nu sekarang itu mah cek Kangjeng Nabi Ayub teh malaikat status ente apa sih? Saya pencabut nyawa. Oh, Nabi Israel malaikat Israel betul. Masya Allah enak ya malaikat sekalian ka dia naon cek kula mah silaturahmi doang ka dia teh aya teh sih nyabut nyawa tingkah nyabut nyawa ente waktu nyabut nyawa jelema akur bae apa henteu atuh henteu cek cenah teh beda-beda maksud beda-beda kumaha ai kanu soleh mah kieu rupana ai kanu maksiat mah kieu ai ka munafik mah kieu ai ka kafir mah kieu nah coba hayang nyaho coba kanu soleh kos kumaha kanu soleh itu menang dipraktekkeun kos itu mah tuh engke bae cek malaikat henteu mah hayang deuleu doang ih sok pake lalagaan teu bisa pake lalagaan apa kos kitu mah cek balik malah silaturahmi doang henteu mumpung ka dieu mumpung ka dia kekeh biasa atuh kudu bebeja heula ka Gusti menang apa henteu sok bebeja ih atuh di dinya nu bebeja henteu bebeja we kitu Nabi Ayub hayang nyaho gitu cara-cara rupa ketika nyabut nyawa didinya bae sieun atuh henteu ayu bebeja bae geus ka ditu tuh LDT bebeja malaikat ya Allah ya Rabbi aya hamba Gusti nu diangkat Nabi ku Gusti Ayub ngaranna sanggeusna anjeunna ritu naon muriang sakitu panas paparahna ku ari pancageur diangkat jadi rasul abdi silaturahmi pandaya izin ti Gusti Aiprak manehna hayang ningali tingkah abdi rupa abdi ketika kitu jabut nyawa manehna yang ningali diizinan teh ku Gusti cak Gusti Allah geus teu naon nah kumaha cek kalau diizinan coba kanu saroleh kos kumaha peureum Kangjeng Nabi Ayub beda barang beunta rupa malaikat teh Masya Allah kasep jasa ya Allah cak Kangjeng Nabi Ayub atuh ieu mah neuleuh kasep kieu mah atuh moal nyeri dicabut nyawa moal neuleuh ka kasepan teh atuh pan contona awewe di Mesir baheula ketika Kangjeng Nabi Yusuf titah kaluar ku Siti Zulaikha lantaran Siti Zulaikha teh dijejeleh ku gadis-gadis Mesir tuh eta Zulaikha ratu bae ge kudu kabungbulengan heran aing mah heran ya cek Siti Zulaikha teh nyahoon bae ka beget Yusuf nyahoon nya mah kulantaran terus dijejeleh ku sanagara panggil awewe ngabaris ya di dinya bere peso jeung apel begitu keur kieu-kieu Yusuf tah begitu Kangjeng Nabi Yusuf keluar ngeuretan teh terus bae datang ka ramo-ramo ku kasep-kasep lah geus bacocoran getih ka dieu tah nyaho sia bacocoran geus getih ambalaya bacocoran terus bae kumaha ngaromongna masyaallah ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ya malayan manusia malaikat ieu mah turun dari kayangan tuh cak Siti Zulaikha nu mantak ge ulah sok ngajejeles sia tah aing onam teu korban sia ramo beak tah ku kasep-kasepna tuh awewe di urang nu tatadina ka urang teh ngajejeleh barang neuleuh urang leuwih jajejeleh jajore jasa sial sugat nu mantak lamun geus kos kitu lalaki mah datang ka Cisoka diwirid geus pokona mah lah awe sok nyiduhan kitu mah geus waing beak ujian wirid 7 poe baca ku urang ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim dibacana sapenting 75
baca kurang tiukeun Sarwiti Cikupa pung datang orang geus 7 peuting teh ka Imam Sarwiti. Waalaikumsalam. Molotot banyak. Nah, sia kena. Ngomongnya nama hadza basyara. Wih, ieu mah lain manusia. Nah, mantap ya. In huwa illa jinnun. Sial orang lain mantap, orang aing pajar jin. Teu kataekan tah mah. Oh, jadi jurig buai ge. Ulah sembarangan atuh ngamelet ge kudu nyaho heula waktu. Saha Sarwiti lahirna poe naon? Poe naon? Jamna jam sabaraha mun hayang pelet nanjur kudu nyaho jamna. Lantaran aya bintang di luhur nu meneran kana kelahiran urang. Jam sabaraha aya bintang. Ku ali palak teh tah dikajaokeun bintang naon waktu lahirna nyana jam sabaraha? Lamun lahirna jam 7 malam naon? Malam Minggu bintang naon? Malu bejakeun ku ulah. Jadi dukun ya aing ya. Malam sekian, poe naon, malam naon, bintang naon. Pas apa nih teh terus bae pan bintang teh ya. Masya Allah di porosna masing-masing tanu mentek dina ilmu sulam ketika orang dek nanggalkeun atuh bintang naon kabeh atuh ararah ya mentek teu misleuk deui percaya kana perhitungan ulama ulah hese-hese poena mata poena kaler kidulna bintangna geus diitung atuh hese-hese amat. Nah ketika orang dek melet geh diitung. Sok Sarwiti lahir poe Minggu. Pedang apa batik? Jam sabaraha? Jam 12. Oh. Mustari berarti. Yes. Hitung. Sarwiti sin berat 30 ro 400 wau genep tak 200 hiji kan bagi 7 poe biasa sabaraha ieu mah jadi anak cara kada pasawahala wah teu beres ya ya atuh aya kitu da jeung ilmu hikmat ge atuh kekuah sih. Nah timur sok kuari sabaraha sesana ternyata sesana teh aya genep berarti jam genep wiridna ku sia. Abajadun alif hiji 2 3 4 abajadun ji 2 3 4 atuh kudu kos gitu Masya Allah. Hawazun H5 waw genep berarti hari ke-6 Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat jam 6 wirid maghrib batur salat siang wirid atuh ilmu dukun ieu anak tuh saya ilmu dukun mah kos gitu. Tirin ngaharepkeun hadapkan awak sia ka Imam Sarwiti. Di mana Sarwitina? Tenden 7 batu di dinya. Make 7 batu. Iringkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiah heula. Beres hadiah we. Ma hadza basyarain wa illa malakun kayyiman hadza basyarain wa man hadza illa masyarain. Beres. Timpukeun. Tiup heula. Timpukan keimanan dong begitu datang tah batu katana langsung ke hati Sarwiti dem asal ada ratang sia ka aing jadi wali moal dibere sia mahal ilmu aing mah kos kitu mah. Terus sulawaka kalanan wirid deui isukna batu kadua timpukeun deui teh ka arah imahna deng mulai kader saya di mana engkau berada tilu wari ma'adza basyarain wa malakun karim ma'adza basyarain wa malakun karim tempo gadai mulai geus teu dahar
pengen cak mana sih lain gara dahar sarebeuh mah bangunna ti kamari sia teu dahar teu yang dahar mah can kanyawan karak 3 peuting kan 4 mahadza basyara inna mahadza basyara tempo gede langsung pas datang batu ke handap tek Aisyah tadi jak mana ngomong Zaid emang kadang gitu kumaha kadang asana kasep biasanya yo nyana di mana sih di mana ngomong-ngomong kasep mah asa dihareupeun bae Kang Zaid teh kamari ku sia diomongkeun kuari ku sia di alem mak coba nita budak gerokeun cak mana tadi gerokeun teh SMS ku sia tuh aduh geus beres 5 genep 7 geus kagoler bae mamawa samping Kang Jaed ada promosi pelet gas sama mulai teruskan teman kos gitu ilmu jurig teman ulah sia moal beres ya kajian ka aing datang ya moal kajian ku komaha ge aing mah eta mah nyaritakeun ahli hikmat kos kitu teh pagaweanna jadi ulah sawirid-wirid lain itu model kasugihan wiridana mah eta bae tapi tanya heula sangaran anu lahir anu oh sia itu berarti hitung tek oh lamun dek dewere wirid malam anu sia ngawiridna jam sakitu wah diwirid ujianana masya Allah jualanna naon ge laku bae eta kudu tepat heula tah eta bae tu cenah kiai mah moal beres sarua dikira meren moal sebab can kadeuleun niat benerna doraka lamun geus niat benerna bener lempeng jasa jangan bangun pasantren jangan bangun masjid jangan bangun kakarak atuh ieu mah sapira deuk kawin deui ka Karawang diserahkeun ka sia bae geus pokona mah jadi jam-jamna sarua nyieun azimah ge saha ngaranna jadi nyieun asihan segala rupa ge di deuleu lahirna jam sabar etalah ilmu perdukunan nuantak nu calon lurah mah bego datanglah ka dukun ya menang bandara naon sia biru peraon dia bakal minggu biru minggu wow berarti sia kudu kaluar ti imahna jam 4 teu meunang jalan hareup kudu jalan dapur makanya di dapurna aya sumur di dinya lain menang ngubrus ya ka sumur beres gas kukurubusan los keluar kudu jam 4 bae hayo asal kaluar ti imah bengkes ya diuk di mana bae masalah heulanan tah lamun ke rada maribis menang sia tapi lamun centrang bae eleh sia kajian ku kumaha ge menang bareng ilmu dukun mah kos kitu aju supaya yang menang aya elahna nu penting dukun mah tolol elehna dukun kos kitu ieu ari lamun anu kanu maksiat bareng begitu bareng bedak wah molotot kangge Abi Ayu lantaran rupana nya jore jasa rupana nya bau rupana teh oh kanjing Nabi Ayu teu kuat langsung keleng kelenger dirobah deui malaikat maut ngarobah aya 10 menit hudang ku kulisika kumaha eta rupana eta beuh tawa boro-boro dicabut nyawa tah neuleuna geus arana angker kos gitulah terus munafik terus kafir coba do kafir hareup bedak barang bentak kanjeng Nabi langsung ngejedak we wah asana cek malakal mati mah paeh memeh dicabut kieu aduh jadi geus paeh teh heula ieu
geus tah beudang 10 menit kulisi udang Kangjeng Nabi Ayub ngageledag deui lantaran pohon malaikat maut can robah. Aduh tadi malaikat ngalalaga jelema mah cek bakal lepan ngegeledag deui oh aing can robah. Aduh. Geus beunang 10 menit kukulisikan deui diudangkeun. Ayo pulang. Aya geura bentak. Moal waktu geus robah tancan. Geus robah geus. Bener geus enggak pingsan deui asa dajak garat. Geus emang geus. Bentak. Oh bener asli deui. Beuh cek Kangjeng Nabi Ayub berupa nu eta mah parah amat. Ini kemasian lagi luar biasa. Hiji kulit dah hideung sakumaha seng kastrol hideung. Nomor kadua kaluar ti sabulu-bulunana. Nomor katilu buukna ganti ku ari jadi kawat. Ngerumbai ka handap. Tina mata kala luar getih pika sieun pika ijideun. Mantak loba kafir mah kafir lulumpatan deuk sakaratil maut teh lompatan jeung bae nu sapoe 2 poe 3 poe kafir mah saminggu sakaratil maut nanti lantaran ieu tah walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut lamun anjeun ningali Muhammad niscaya bakal ningali pohara jasa izi zalimuna ketika nu zarorim nu tadi kalalapir nu buang kawarah aya dina keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aidihim malaikat langsung nakolan meupehan ka awak-awakna kawak-awak jelema nu zalim nu endek dicabut nyawana cak malaikat akhriju anfusakum geura kaluarkeun nyawa ya negara pasrahkeun sia nyawa sia ka aing litakuna qabidah ku aing neuk dicabut mangkaning make rupa nu model kos kitu masyaallah wah rajas kitulah tingkah malakul maut. Mantap kayak jelema nyandung nukolot jeung ngorah pas giliran ka nukolot bapana datang giling anakna lompat bae ka mana mama diharap sama malakal maut siapa nyawa malakal maut caki aing tuh malakal maut tuh orang di deuleu bapak sia tah mah sugan teh malakal maut jah hideung jeung orang bapana hideung iku anakna padahal malakal maut ya hiji hideung kaduana marah bae di imah katilu terat mare duit kos malakal maut kos gitu cak mana mah bapak sia teh mah lain malakal maut ngan sarupa jeung malakal maut sial jasa tah kos gitulah tapi ai ka anu sok ngaji ka jelema nu soleh kasep sering jasa tambah sering kula nyaksian sababaraha guru senyum eta manggih nu kasep manggih nu mas mantak engke lamun balik ngaji di imah nu kasep sing ada tanya si Mas dari mana ini Mas saya nungguin bapak dari tadi mau ngapain ya mau nyambut bapak yang bener nih bener tapi bisa tuker sama mbak wah siapa lain malakal maut meureun ieu mah orang Blitar meureun ieu mah tanya si ade tetep urang geus ngagoler kieu teh rupa-rupa engke bisikan-bisikan rupa-rupa nu dararatan deuleuan rupa-rupaan tah ieulah saat-saat terakhir urang nyuhunkeun ka Gusti Sing Hade supaya husnul khotimah geus ulah eureun-eureun maca la ilaha illallah ketika napas urang geus pendek geus ulah la ilaha illallah Allah Allah ba Allah 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 tah aing ngaji mah tah urang nyaho tah geus deuk aya deuk eueuh anu nalkinan urang pancegkeun hate urang geus ulah make la ilaha illallah
geus napas rada hangkeut mah langsung we Allah 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 terus bae hate urang teu kudu aya soraan Allah 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 terus malaikat engke nembongan ka urang na kasep Allah 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 terus bari diangkat dari Allah 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 malah nu recok-recok itu gitu betah ketika orang geus manteng ka Gusti Allah loba nu ngalobrol ngobrol teu betah mentek nyingkir nu bangsa lain-lain ahli Allah kanu keur sakarat bakal keluar sia keluar kecuali deuk nalkinan mun aya keneh napas la ilaha illallah saurang bae ulah loba anu recok engke nya nurutan la ilaha illallah geus asal geus bisa ulah ditambah ulah dipaganding geus bisa geus antepkeun engke beuki ngaranjung ngahanjung talkinan deh Allah 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 ulah salah nalkinan Allah 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 jangan nurutan ke Allah 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 lah lamun keur mejana kos kitu mah terus diceulina Allah Allah mun bapa urang ua urang emang urang kebenaran urang hadir sakaratil maut kos kitu nalkinan tah Allah Allah kenyana nurutan Allah 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 lakinu mautakum bejaan hurukan talkinan jelema nu endek maut lakinu mautakum la ilaha illallah mun masih kena napas panjang la ilaha illallah lamun geus pendek Allah 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 tuh al-yawma tujzauna 'adzabal hun dina poe maneh bakal dibales make siksa anu hina nu pohara bima kuntum taquluna ku perkara nu aranjeun ngararomong alallahi ka Allah ghairul haqi teu bener ngomongna sagala ngaku nabi sagala ngaku diwahyuan sagala ngaku-ngaku dek nurunkeun kitab nu sarua jeung Al-Qur'an asa bangkawarah teh kuari bakal disiksa sia dibales sia wa kuntum an ayatihi tastakbirun jeung aya anjeun gumede sombong terhadap ayat-ayat Allah tidak iman ka Gusti Allah nah kuari balesanana al-yauma tujzaun masyaallah eta keur carita nu kalalapir buang kawarah kos kana itu kamu munafikin jeung pasikin sarua nu maksiat ge di duniana iman mah iman ka Gusti Allah ngan mabok zina judi korupsi nah ieu bakal cek malaikat al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun poe ieu bakal kapanggih balesan pagawean anjeun nu kamari keur hirup sia migawe mabok kamari magawe zina judi dan lain sebagainya al-yauma wari tujzauna bakal kapanggih balesan anjeun bima kuntum ta'malun pagawean nu kumaneh dipigawe kapanggih biasa moal kebal deui sia bungkus pandian bungkus salaten mun kafir mah langsung pasek atawa ki tumbak siap geus bungkus pandian bungkus salaten datang ke jero kubur geus kapanggih amal-amal urang diwujudkeun ku Gusti Allah dihijikeun amal maling amal korupsi amal zina amal mabok penganiayaan penghinaan dan lain sebagainya dihijikeun karake baralik nu ngubur urang geus sudan di dinya kapanggih jeung amal urang al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun bakal kapan masyaallah antaklah sesa hirup urang kuari maning digunakeun pake ibadah dumadeheus ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala moal kebal deui urang teh contoh bapak urang mah urang geus areueuh bapak kolot urang geus leuwih ti heula malah aya anak anu miheulaan urang berarti kan pasti jasa di mana datang ke urang waktu urang ku ari bakal
kitu mah urang geus ngabakti ka Gusti Allah boga harta geus disalurkeun boga ilmu geus disalurkeun jaba eta ku urang dipigawe segala rupa urang geus ngabakti ka Gusti Allah tinggal nyanggakeun sadaya-daya Gusti titipan Gusti ku abdi parantos dilaksanakeun abdina atuh parantos dilaksanakeun sabisa abdi salat abdi sakieu bisana haji sakieu bisana ngazakat ngaji jeung sajabana tapi pan Gusti harapan abdi tak berharap ke Gusti Allah tapi ngalaksanakeun eta mah mas mantep lamun berharap ke Gusti Allah bari teu ngalaksanakeun nah ieu siksaan Allah jelema sia ulah sok kamalinaan segala mabok segala zina kos moal paeh bae cek jana aing mah kos kieu ge boga prinsip Allah mah maha gopu soekeun habek sungut ka dieu sia soekeun ku aing berewek sia sangeunahna bae sia berharap sote lamun ibadah ka Gusti Allah Gusti abdi salat abdi puasa abdi zakat abdi haji abdi sok ngaji tah ieu parentah Gusti gan abdi bisana sakieu tah abdi berharap kana gopur Gusti abdi berharap kana rahmat Gusti sakieu bisana eta mah meujeuhna tapi anu mabok mah anu zina eprak ngomong atuh rahmat Gusti mah lain cara urangnya nama atuh dihampura-hampura bae caknya soekeun mah kos kitu da antum mah kos kitu tah sarua bae jeung poe Sabtu nya cicing we di ikan deuk ka bada sia sugan bae aing menang gaji digawetan teu atuh henteu tolol teh budak gawean teh naon teh yang gaji tolol itu. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang sing bisa dumadeheus ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ngadoa ka Gusti mudah-mudahan urang kabehan dihampura dosa dibere daek ibadah dibere daek dumadeheus ka Gusti Allah bisa ngabersihan batin urang sehingga urang mantap ibadah ka Gusti Allah dibarakati umul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alatu tanzifin lan wajib manfaat kedua zaujah opo alatu tanzifin ala kamustin atau kamistin macana kaya suri ulama ke bonteng kamustin kaya bonteng suri ke kamustin kaya suri jika masih gora kaya sisir waduh lan lengan wa ma tagsilu bihi ra'sa lan barang kang umbah ya zaujah bihi kalawan ma ing sirah ing rambut sirah atawa wa mayuk sodu lan barang kang dan seja bihi kalawan mau parosu esa wa mar lan bebek OBB obat bau bentek iya masih heran ini abang pemalas antren dari itu wana wihilan umpamane martak udah bisa nengin kena arah-arah nolak bau ketiak
bau kelek, bau sungut, sarua bae kan Allah kuhlun. Walaupun sifat wa khidapun lan pacar. Umata zayyanu bihi lan barang kang gawe pepaes jadi kalawan emak. Wadawa umaradin lan tambah geri wa ujratu tabibin lan buruhan dokter wa hajimin lan buruhan mongkang nyelot gede. Wala ta'am wa yamil marad wa udun lan wajib kadue manfaat kadue zauja opo papanganan dalam pirang-pirang dina gering lan lalau ayamil marad al asahu wujubu ujrati hamamin lan utai kal asaiku wajib buruhan padusan ya sabil adati kalawan ngitung-ngitung adat wasamani mai busli jimai dan jima wanifasin dan nifas lah haidin orangna adus haid wakilamin lan adus impi jima satu acan orang ngeraskeun pengawasan orang baca tenggelap saya hiji mereka hiji kanggo gitu yang sedang mengikuti seleksi ini wirat kedua marhum Ali bin Sairan seorang Afgandu tilu Haji Udin kemudian terakhir kalau keluarga Haji Husni Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina minggu ieu urang parantos ngalaksanakeun puasa tarwiyah arfah. Kemudian ngalaksanakeun lebaran. Mudah-mudahan ibadah puasa urang salat lebaran urang berikut ibadah kurban urang diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampereun jaga di mana orang balik kanu bogana bakal ditanya ke urang ya sagala rupa. Geus lamun urang bebekalan mah ketika ditanya umur pakanaon harta digunakeun ka mana ilmu menang ti mana ilmu naon digunakeun kana naon ari geus dilaksanakeun sakumaha mestina mah tinggal nyanggakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saterusna dina minggu kamari aya kajadian anu dahsyat. Diawali ku ngimpi heula. Malam minggu, malam tarwiyah ulah dibere impian ku Gusti Allah. Ngimpi lempang ka hiji patamanan anu indah. Didinya ayat tongkol kayu gede luar biasa.
tapi eta tangkal kayu pinuh ku hileud bulu rinding hileud bulu di luhur ambalaya hileud bulu unggal cabang geus puguh ditangkal dihandap ngampar luar biasa loba kula ngargog di dinya moal jadi ngalanjutkeun perjalanan tapi di dinya aya hiji jelema make bujubah putih kaset dina tangkal catnyana kiai dek liwat maliwat bae moal nanaon dieu mah liwat maliwat bae kula terus liwat tapi didinya hileud-hileud nu dihandap mah bentukna kos hileud kita taruh tarare jogolede tapi tetep aya buluan ngan kaanehanana dina huluna eta hileud aya ngaranna Bapak anu Mang anu Ustad anu Kiai anu jadi hileud huluna aya ngaranan kuari kadedelekeun ngaranna bae Pak anu Mang anu Ustad anu Kiai Haji malah mah Kiai Haji anu aya ngaranna kula kaget pan hileud si aya ngaranna terus saya ngalanjutkeun perjalanan aya perlu dina perjalanan datang ka pamaksudan beres didinya balik lewat kadinya deui ternyata hileud geus pararae di luhur hileud bulu pararae di handap pararae sing ngaringkel aya hiji dua hileud kita tarunu aya ngaranan masih lempang keneh cakula kanu nantung kok ieu mah teu paeh jeung teu dipaeh antepkeun bae teu paeh sorangan mah teu kudu dikumahakeun oh atuh kula terus balik dina impian teh geus bae sebab sok bae dibere impian ku Allah teh keur tsunami dibere keur Banten dibere keur Yogyakarta malah masih kadedelekeun keneh di luhur langit dua malaikat turun datang ke handap mawa peso belati ditangtungkeun di luhur meja buleut terus naraek deui malaikat adalah ka luhur langit atau jin atau islam deui malaikat mah juhudan cekula Masya Allah biasana ieu lamun belati lencos ka luhur kieu gurilap bahaya ka intina eta beso belati di Yogyakarta bener lah gempa lah terjadi ieu ge ngimpi teh sieun jadi kenyataan we utang hitung dina falak atuh tanggal hijina tetep bae minggu sebab 3 darajah satarapat nelepon lah kula ka ahli falak di Jakarta akur jeung kula nelepon deui ka babaturan anu di Bandung akur nelepon deui ka Kiai ti Jawa akur teleponlah ke Jakarta rukyat malam minggu hasil apa ente ternyata hasil di 2 tempat disodorkeunlah ke badan isbat malam minggu negara rek ngayakeun badan isbat begitu ningali hasil rukyat nah hasil maka di negara tengayakeun sidang isbat dibatalkeun kitulah kronologina sakadar nyaritakeun kula
dipercaya dekente nuka nyahoan kukula seperti eta. Geus kula mutuskeun di dieu minggu. Terus berjalan geus malam minggu ngahareup tarwiyah puasalah urang babarengan tarwiyah poe Senenna puasa Arafah. Numentak dengan penuh keyakinan ku ilmu hisab nang ulama lain sambarangan ulama ahli Allah subhanahu ta'ala. Kula nuturkeun bae yakin karena benerna mun teu yakin kabuatan ulama dek yakin kasah. Saya dituturkeun mantap bagi kiai-kiai nu bisa ngitung kemudian nyana ngitung hasilna pasti sarua menggeser darjah sautak saetik. Aya nu 3 darjah lewat saetik, aya nu 3 darjah ya 3 kabeh ge leuwihna beda-beda. Tapi si kiai menghitung teu make kana ilmuna teu percaya nyana kana ilmuna sorangan. Si kiai ulama anu bodoh atawa kiai nu teu ngitung nam tangna emang sakituna. Ieu mah kiai nu bisa ngitung, haju ngitung nyana, haju teu make ka ilmuna tungguan. Engke bakal ditanya ku Gusti Allah. Jadilah lebaran poe Salasa dengan penuh keyakinan. Sabehan nu nanya ke poe Salasa we kula. Tinggal nu bisa ngitung katanya ku masyarakat. Kiai dek lebaran poe naon? Hari hitungan Salasa ngan masyarakat ngajak ngerbo. Bingung cenah ieu kula. Kiai bingung. Kiai bingung kong masyarakat atau abu-abu bingung teman. Nanya deh ke masyarakat kiai di kelebaran peron ai hitungan masalah sarua jeung diucingan atuh ai masyarakat yang ngerebo mah urang ngerebo bayu. Puasa hayang ngadeketkeun diri ka Allah, salat hayang ngadeketkeun diri ka Allah, jatitahna ku Allah norek ngaganjarna ka Allah. Atuh kitu kene ngazakat nunitahna Allah maka aturan Allah begitu lebaran nunitahna masyarakat milu ka masyarakat kiai panggoblog-goblog nanti. Si aya di dieu kiai tolong. Aya nya ojasa atuh kula. Eta teu yakin ka ilmuna, deuk iraha deui make ilmu. Dia bisa mempertanggungjawabkan ilmu. Kecak Allah di akhirat kiai cokot ganjaran di masyarakat. Ya siapa nuturkan masyarakat. Haha, cak kiai teh hampura bae. Lain usi hampura bae macam kerebek. Gitulah yakinkeun ku ilmu. Bagi kiai nu geus baroga ilmu, yakinkeun mun cak syara haram. Muncak sara makruh, muncak sara wajib. Mantak naon sih? Nuturkeun Gusti Allah dina Al-Qur'an, nuturkeun hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hese ngabongkarna tuturkeun ulama. Menang hese capek ngaji teu dipake. Tuh, nu mantak pareung kayakinan di dirina atuh. Masyarakat lagi terpercaya bongan agag-agagan mentek ceku lagi ulah disalahkeun sasaha mun nyana eueuh nu ngambean ilmuna sebab nyana teu make ka ilmuna sorangan engke mah taun hareup muncak masyarakat kiai rukun wudu 3 bae lah heulah tuh tak kiai eta mah bakal 3 engkeun eta jak kumaha masyarakat tah. Yo salat isya ada 2 bae lah, jangan tundur ada 2 bae. Nuturkeun masyarakat Pak. Tuh, atuh. Ai nuturkeun masyarakat bodoh kumaha. Dongeng kiai guplak tiplek gitu.
Mantap nyawa taruhanna kiai perang sekalipun mempertahankan agama Allah kageur paeh ge asal dipakai karido ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu para sahabat mempertahankan agama jeung memperjuangkan agama. Ulah nuturkeun pejabat. Ya pejabat menyana mah puluya play ge digaji ai sia kiai. Sekali-kali doang dibere BHS. BHS ge di sia-sia keneh. Kudu puluya play, kurang mah puluya play na tak teresep. Kurang gujlak gijlak atuh. Itu. Kredit haram, aya anak ada kredit. Abah goreng halalkeun. Ya, anak boga showroom. Gara-gara anak boga showroom jadi tekebat. Ya Allah, ya Rabbi. Gila di akhir zaman agama neros. Lain ku sasaha ku tukang nyekel agama nakene. Senin puasa Arafah. Terus kaberan di dia adikula Haji Entoh motong rambut. Boga anak deui nu kasabaraha meureun ka asa kamari ieu mah kawin hajuropo bae ka budak anakna. Satu gawe meureun. Ayo di kamana tuh batur ngantor jangan waka kamar. Aduh, kadang-kadang itu sing ngaji ge ayo aya ka kamar maka kamar bae. Caldei. Ya, gunting rambut marhaba lah jam 5. Saya marhaba, dahar bersama sakuma biasa sanajan teh gunting rambut ge di dieu di zaman almarhum maleman lebaran mah buka bersama bae Arafah. Atuh kalau lantaran naon ngargunting rambut rada obat tokoh-tokoh nu milu aya. Dalah atuh masalah kada harmenta. Deut masalah. Kemudian terus datang ka peuting aya nu dahar hiji 2 3 jam 9. Masalah. Nu dahar bangsa jam 11 peuting rada bermasalah. Terus camen teu parah, biasa-biasa kita masa kada celungat-celengit. Terus datang ka isukan lebaran, imah dikosongkeun lalaki kabeh ka masjid, awewe ka majlis ka dieu. Kosonglah imah balik lebaran, dalahar deui biasa tah memang kitu santri dari santri atuh nyieunna nampan keluarga jeung masyarakat atau prasmanan. Beres kula deuk ngatur strategi mencit kurban panggillah kepala santri ya ieu embe pencit yang santri kabeh ieu hewan nu gede yang masyarakat. Kakara ge ngomong kos kitu aya 2 laporan santri ka kula kiai cenah santri aya nu mabok 5 mabok naon tuh mabok daging sia ngomong sambarangan we embena kita dipunjit geus mabok heran ieu mah atuh bukti da marabok bacara kiai pinta pinta lo bawa bae ka ditu ka mantri Mujiono doyong babnya nama sok ngaji bae ka dieu jeung wau akrab bawalah ka ditu cek pamuji ieu serius ja kudu diimpus mulai mencit kebo hiji takbir bebarengan beres mencit aya deui nu noel kiai urang santri aya nu mabok deui sabaraha urang 10 panamat 10 mabok masyaallah bawa deui ka ditu ngan make mobil tama atuh kaluarkeun mobil supiran ku Haji Apan anak Haji Firdaus enggak ditu bawa punya anak ditu mencit deui beres mencit tilu yuk bela nadagoan gitu mencit deui aya deui nu laporan kiai santri mabok deui sabaraha 7 wih mah loba amat bawa ka dinya we ka dieu tah mantri munjir deukeut dinya tah ieu rupana di luar pengetahuan kula ge teu laporan deui geus dibawaan we ka dinya can pati loba kula terus salat zuhur ka dieu. Di salat zuhur
begitu naik ka dieu ka majelis santri laporan deui kiai pondok ieu ge nu mabok bawa ka ditu ka hareupeun imam mobilna geus standby bae bawa ka ditu dipayang ku saurang nu dipayang belah ketuhu nu mayangna belah kenca gitu ai barang datang ka dinya ngagedepet kabeh pula marah kan santri nu narangtung opata ya atuh sia itu bayang ku sorangan teu kuat bantuan lompatan cenah ka ditu dut tiluan mayang nu saurang babalik ka kula lain teu kuatin kieu nu mayangna ge kena atuh hayang seuri ye mana teh jadi kieu ieu terus salat zuhur di dieu bareng nu takbir ge kula salat ngana takbir di terus salat pada zuhur ya makmuman Allah lain tidak aduh gedep cek babaturan siap lain tidak aduh ditoel ku jana teh maka suku disingkirkeun nu nyingkirkeun aing nyeribeutkeun ka atuh geus ambalaya geus bantu zuhur teh kulantaran sing hari yang loba laporan enggak kula-kula geus teu konsentrasi kana kurban terus kita korban aya dua deui geus bodoh jadi santri ieu beunang teu konsen pencitan manggeus dipencitan ba'da zuhur mulailah itu pabelesan ka klinik sekolah terus ke rumah sakit umum rumah sakit mana bae hayu bae geus asupan pikiran oh ya santri nyajar rau anak batu luar biasa kula pikiran santri kajen kula bae sehat kula mah teu naon terus sampai ke jam 2:30 ternyata di luar geus pohara artinya ieu pasien datanglah tim kesehatan kusabab kula di jero bae datang ke jero mulai nelpon dandim aya dan ramil ka imaging personilna ngobrol cenah dandim ya ngobrol siap cek dandim saya akan lucurkan ke Cilongok dan akan memberikan bantuan sepenuhnya tim medis dari itu kodim nah akan saya luncurkan sekulatnya bapak pun nggak usah kesini tim medis aja tim kesehatan enggak saya akan kesini jangan kan di sini nggak ada cewek serinya nah kok kiai cek ada cewek kiai ikutkan cewek berarti hatena yang awewe tah kita artiin ku dan rami kok pak kiai ngomong cewek lagi musibah begini bodoh sih ada rami Ike telepon ngomongkan cewek pula. Jadi danding gitu. Terus beres datang lah danding maka di jalan rada macet setik rada lambat datang ke di jam 1:30 genep. Tidinya terus telepon deui di dinas kesehatan. Terus Bapak Bupati Pak Ismet Iskandar sarua nelpon. Siap Bapak akan memberikan bantuan sepenuhnya. Ini luar biasa. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dengan cepat luar biasa. Dinas kesehatan anu Pohara. Nurunkan dokter-dokternya. Rawat-rawat dan bidan-bidana. Gitu kene. Di Kesdim. Luar biasa. Waktu aya geus laporan aya sabaraha aya mengicak ulah teh sakitan berjumlah kiai geus 150 masyaallah umum sekian di Dinda sekian di Sari Asih sekian di Mulya Insani sekian dan di klinik Mujiono dan Munji di dinas kesehatan kakula ngomong di sini aja pakai di majelis ya biar supaya gampang nggak apa-apa waktu iya majelis kamari menjadi rumah sakit Pohara kula mah di imah bae terus ngarobrol bae terus ngobrol teh bari ngadoa mikiran datanglah ka magrib di magrib kula moal keluar kula di imah bae teruskan salat magrib teh keluar lantaran aya nu nguntit-nguntit bae wartawan hayang kapanggih kula hayang wawancara cek kula embung aing mah aya ka TV keur kieu heran aing mah
Aing aya ge ka TV jeung nu geulis gitu jeung bintang film. Aing keur kieu embung aing ka TV disorot ke mejeuna keur neuleun pasen. Bong ngalangan geus. Jadi kula lantaran aya sababaraha wartawan TV aya ngobrol, aya wawancara jadi kula teu kaluar. Geus bebeja kula moal kaluar di jero imah bae. Terus di maghrib datang ka ketiga tama teu kaluar. Aya instruksi titah di pagar betis. Ternyata diharap ya abri, ya banser, ya polisi. Ini ngeri kulo bana jeung lumayan ditahan. Alhamdulillah karena ketemu kulo aman we dahar we gembul di jero. Duh masalah sama sekali. Keluarlah isu bahwa kiai tidak bisa ditemui karena sakit parah. Si adanya nyawaan. Aing dahar bae di jero. Itulah berjayanya Allah. Mesti bertanya-tanya. Kenyataannya seperti eta. Geus masalah. Terus tapi informasi mah terus baik. Informasi terus baik. Lucu aya. Jadi mimiti kaget, kemudian sedih, kemudian terharu, kemudian khawatir besi aya anu korban khawatir. Sanajan bari geus sakabehna ge menang Allah, aya kekhawatiran. Ngadoa we ka Allah. Mudah-mudahan selamat Gusti. Ingat ka impian. Terus kiai moal nanaon salamet aya bahatah. Tina impian teh inget dinu loba hilit ya. Dikliwat maliwat bae moal nanaon cat nu kaset teh. Jadi boga ketenangan teh kudu tenang bae moal nanaon kajen kumaha gitu. Aya sakitan 7 nu nganterna 8 lantaran beakeun mobil operasional kabeh operasi. Lantaran besi diengkekeun ieu lambat, makelah angkot 08. Diangkat jadi itu. Turun, dorong 7 pasien nu nganterna 8 datang tadi itu diingkus kabeh. Tinggal supir be ai-ai tanggung jawabna saha ieu. Supir bingung. Masya Allah. Tuh gitulah. Terus dibuat-buatkeun sarua kita. Alhamdulillahirabbil di dinas kesehatan poe Kemis Pak Ismet rebo sore kula ngobrol melalui telepon. Baca Pak Ismet, Pak Kiai sehat. Saya sudah pulang dari rumah sakit. Saya emang nggak ke rumah sakit. Kabarnya ke rumah sakit saja nanti. Enggak apa, saya mah di rumah aja. Gitu, nyawun Pak Ismet dia bawa kula di imah saya. Lain-lainnya masih di rumah sakit. Di mana baik cenah umum di Sariasi 2, di 2 KB, kemudian di Dinda, kemudian di Mulya Insani. Keluarga di mana? Keluarga aya 2 di Dinda jeung di Mulya Insani. Bapak rek ngalayan sikieu. Lah Pak Tua itu sehat ulah asal bantuan kesehatan medis. Tapi Bapak ngalayan lah Pak Ismet geus alhamdulillahirabbil alamin. Betapa pedulina Pak Ismet, Bapak Bupati urang kula ngaturkeun 1000 laksa ketika pindahan jeung terima kasih. Kitu kene ka Ibu Ani anu peduli luar biasa, Kepala Dinas Kabupaten Tangerang anu ka dieu sampai sababaraha kali ningali ngontrol besi dokter. Alhamdulillahirabbil alamin. Kitu kene ti Kesdim, itu kerahan daripada Bapak Dandim, kula ngaturkeun nuhun jasa. Tanpa bantuan-bantuan mereka Masya Allah meureun di non kitu ngaranna kateter. Jadi ku ayeuna digerakkeun ku Allah gerak kabeh alhamdulillah sampai perdetik ieu salamet kabeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Emang aya lucu nama bapana teu nyaon ka dieu kemudian anu nyiarkeun di TV meongan nya ka dieu.
Bolak-balik lantaran di dia penuh, stilu balik can kapagi kene we anakna. Kayaknya anak aing di mana ieu? Pak, atuh neangan ada tuh merekna aya teu di mana. Lantaran rapi, kos di rumah sakit teh di situ. Oh, karengan disukunnya jadi iyo anak aing kan. Siar atuh beda kating. Macem-macem. Aya geus dibuka impusanana alhamdulillah. Jadi ke dokter lantaran kita merujuk asal aya keluhan. Jadi ke dokter. Dok, saya alhamdulillah udah bagus. Mana ada apa lagi nasinya lagi dikit katanya. Mana lihat obatnya ini. Oh ini harus diganti yang ini diganti. Terus obat itu diganti, diberi obat anyar. Barang diberi obat anyar, muncul deh. Ih, saya kira mendingan obat itu tadi. Dokter ganti-ganti, gitulah. Jadi kita ada cager, ganti obat, sor deh. Keluar tiluhur ti anak. Luar biasa. Ya, mulai di jam 8:30. Karasana terus sampai penting Rabu sampai malam Rabu sampai Kamis terakhir masih aya zuhur opat kena jadi impus di dia terus asar selesai hiji deui aya nu ngadadak bahkan poet ieu isuk-isuk ieu aya nu kambuh deui kukula tadi dibawa ka rumah sakit. Bener tadi nanya haju ngarujak haju ngadarujak bubuk meureun ka jeung kumaha. Cager, ayah tukang rujak tumbuk, jadi cabean, itu sih yang jadi rame, tungtung nama loba, itu naon karena pika serius, sedih, terharu, khawatir, jadi kos hiburan. Naon kos hiburan sama budak anu ngalanterkeun ka rumah sakit, nu nganterkeun kabeh nu bali. Diimpus kabeh. Itu gini, adik kula kena, anak kula 2 kena, adik kula itu anak adik kula Haji Mumun, pemajikan Haji Opang. Anak dah kena diatur ke mulia Irsyad. Indung nanu nganter ka ditu diimpus langsung. Beres, saya 80% baliklah, ya, bagus. Indung nah bolak-balik we ka kacai cekina ieu kieu amat ieu perasaan cekina ini. Atuh ngarendek diimpus sampai. Kos kitu. Aya deui minan tua Jazim, Ustaz Ucim. Aya teh parahnya namanya wasiat di dia kejang-kejang wasiat teh ka jentoh. Wasiat careuri ka teu kape bawa ka rumah sakit Dinda. Bedang 5 jam nu diwasiatan ade diimpus deui lah. Kula nu wasiat jeung nu diwasiat impus kabeh. Itulah lalakon. Jadi lamun di jumlah jeung nu di luar-luar beureunan sekitar 350 jelema. Nu kenangan nu ditangani ku medis di dieu santri jeung di rumah sakit sekitar 200-an lah. Nu ditangani ku Pemda, nu di luar Pemda ge nu milu dahar teh masih kene loba berobat masing-masing. Sekali deui kula ngarasa terharu itu ka tim kesehatan anu begitu cepat, begitu peduli nu luar biasa. Mun dihitung geus hese nyaritakeun atuh non kitu biayana loba jasa tinggal. Ya, naon ngaranna ngucapkeun terima kasih unggul sampai ayeuna salamet kabehan. Alhamdulillahirabbil jadi kula mah teu kumaha-kumaha. Ku kieu kieu kenasan masarua bae. Ya, atuh teh naon? Teu masalah. Jadi kata biasa nyawa setik, jeung minum bae kula masuk. Teu masalah. Diperiksa ke dokter tensi. Begitu ditesnya bagus kira-kira, bagus. Diimpus tau lah, ente bae dokter diimpus. Serinya tanya. Jadi diimpus deh naon. Obat dibere lah katut gaya widara nun teh sehat tuh masalah. Cuman 2 poe kula umbung keluar lantaran loba wartawan hayang gitu ngawawancara. Lantaran kula henteu keluar wartawan greget bareng aya versi-versi disorot kunyana. Aya embe-embe disorot, aya naon bae ini naon ge disorot bae gitu.
Munggang mantingnya nak. Temenang informasi langsungnya nana. Itulah seputar racun. Kuari kedilep oleh tim kesehatan, dinas kesehatan minta sampel-sampel, mimiti cai datang ke segala rupa. Polisian minta sampel, abri gitu kene. Kemudian ti umum ge minta sararempel loba. Nah, silahkan sampai saat ayeuna can aya hasilna mungkin di minggu hareup geus aya. Sampai ayeuna ulama ngayakinkeun racun sebab pasakan nu di dahar magrib jeung isuk-isuk eta keneh. Nu magrib eta daging laukna eta masalah. Nu di dahar isuk-isuk eta keneh menuna hanya dihaneutkeun geus terbiasa sama urang makabehan ge kos kitu. Kok dihajat-hajat, dihawal-hawal memang gitu. Geus eta teh pasti jasa kula mengayakinkeun 100% racun. Sebab menuna eta keneh nu di dahar magrib mah eueuh masalah, nu di dahar isuk-isuk lah bermasalah. Meureun teu tinggi geus didatang geus ditendenan ngan can sempurna aya nu kena nu teu tanu penting mah. Tapi nu isuk-isuk mah asa nu dahar na bebas. Nah, itu mah isuk-isuk dahar dikula baliknya ka imah kemudian berangkat ke kabana nyana ngalaksanakeun silaturahmi teh dan lain sebagainya di jalan nya nyupiran nya nyeri beuteul. Macem-macem geus. Aya anu balik ke dieu nyana ngicing bae di imah sekali, 2 kali, 3 kali. Terus cenah di WC nelpon ka babaturan aing mah ieu nyeri beuteul, aing ge sarua. Iya aing nelpon di WC, aing ge di WC. Gitu macam-macam jadinya. Jadi eta perkara itu ta eta itu. Wallahu alam kukumahana hasil lab nama ternyata seperti eta deuk kumaha lain racuna. Jelema pelakuna ieu geus kanyawan jasa ku kula mah 100% ngaranna mimitina A. Geus kanyawan 100%, lain 50 dia 100% geus kanyawan. Ngan mimitina ngaranna A ngan moal dibejakeun. Bahaya kudu bejakeun. Geus kanyawan ngaran mimitina A direncanakeun luar biasa. Kos kitulah anu mantep masalah. Geus urang ngadoa ka Allah, mudah-mudahan nu di dieu disalametkeun ku Gusti Allah, ditambah katawakalan ku Gusti Allah. Anu boga perlakuan kitu ge mudah-mudahan dihampura. Anu kabehan ge mudah-mudahan disalametkeun ku Gusti Allah. Anu hasud ge mudah-mudahan dibalikeun ka hasudanana. Ya pangeranna mah kabehan ya Allah keneh sehingga kabehan urang nu mana bae ge disalametkeun ku Gusti Allah. Nu akhirna kabehan aya di surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Naya urang neruskeun balag pangajian urang. Di mana urang kuari keur nyaritakeun masalah nafaqah. 7 nu batali jeung nafaqah teh kahiji ta'am yakni kadaharan. Dahar nomor kedua muklalau. Nomor ketilu adalah kiswah yakni papake. Nomor keempat alatu tanzifi rapih aku ngaji. Urang jadi nyaho sing hade ka para suami-suami dina ngalaksanakeun nafkah teh ulah sambarangan lantaran ieu nu ku urang dilaksanakeun bener jeung teu benerna bakal berlanjut persidangan di hareupeun Gusti Allah di Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Komo boga pamajikan leuwih ti hijina 2 3. Ajuna pakahna teu beres. Kadang-kadang nu kolot ditoler-toler. Nu ngora maul geus leuwih tina pakah. Sesenangan seserian huhahe. Samarupna moal disidang ke dihareupeun Allah. Mun deuk nyandung kula ge ngadoakeun kana nyandung. Malah kudu jasa. Lain ani. Malah kudu nu geus merenah mah, nu geus merenah asal sing jujur jeung adil memperlakukeun pamajikan nu ngora nu kolot sarua sing hade ngana pakahanan. Sekolah mah ozok sieun cara dongeng Gus Dur bae. Gus Dur bate kira-kira aja saboga dongeng teh aja nama. Soeharto nanti di akhirat disidang. Soeharto jangan Soeharto. Gus Dur itu geus yang mengenang lelucon Gus Dur. Begitu disidang, salat bagus, cek malaikat. Puasa bagus, haji bagus, malah dia masuk batulnya. Zakat rapih, lebih dari itu pun dilakukan. Cek malaikat, ini syariat hebat semua, berarti surga. Apaan malaikat kannya kia, sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, hajinya bagus, batul lu asup ka Baitullah, nya nama sekeluarga asup ka be. Berarti cek malaikat kan ini syariat hebat. Iya, cek malaikat bagus. Ya. Otomatis kan surga ya. Surga begitu diiring ku malaikat dekat surga aya ini eta tah Soeharto keula tungguan kula baheula ieu teh diurus di Soeharto ye. Tah aya deui yatim piatu kula teh pernah diurus fakir miskin. Apa rakyat Indonesia ngaulakeun Soeharto ka surga cak malaikat kudu ka surga lantaran bagus cak rakyat ulah eleh malaikat. Malaikat elek disidangkan jadi persidangan kuarima antara malaikat dan rakyat Indonesia. Waduh, kira-kira Gus Dur. Jadi kuarima disidang malaikat jeung rakyat. Kumaha ye? Bacak malaikat bagus kudu ka surga, tapi cak rakyat teu bagus kudu ka neraka. Malaikat elek. Malaikat elek. Ya Gus Dur walian jasa apa kos kitu tah. Nengok ka Gus Dur. Jadi nasibnya kumaha wallahu a'lam teh Gus Dur cuman begitu aja persidangannya. Gus Dur geus bisa ngutuskeun lagi. Aduh Gus Dur. Nu kadua deui eta. Ternyata lama-lama cenah di akhirat itu antara kaum surga, penghuni surga dan penghuni neraka itu ada hubungan. Jadi biasa orang surga kadang-kadang ke neraka, orang neraka kadang-kadang ngobrol dengan ahli surga, cuman nggak bisa ke surga, Gus Dur. Akhirnya ada jalinan khusus. Karena ada jalinan khusus, maka permintaan dari orang neraka supaya pada membangun jembatan. Orang neraka siap membangun jembatan ke surga, orang surga pun harus siap membangun jembatan untuk menuju neraka. Jadi supaya kapan kita bisa ngobrol katanya, itu kita ngobrol. Oke, kita tangani ya, kita persetujuan. Waduh, nyawa itu biaya nanti mana merendah. Jadi jembatan, ayah itu Gus Dur. Maka orang neraka itu cepat sekali, kurang dari sebulan selesai jembatan begitu megah, kokoh dan luar biasa. Besarnya tapi selesai. Sebab ahli-ahli konstruksi dan birokrasi ada semua di neraka. Mulai di DRT ada, camat ada, bupati ada, gubernur ada, insinyur konstruksi juga ada, ahli perbesian juga ada, persemenan juga ada. Maka dengan cepat membangun jembatan mudah sampai di pinggiran surga. Tinggal ahli surga yang segera dituntut supaya cepat membangun jembatan ke neraka tidak jadi-jadi. Sebab yang ada di surga itu cuma santri, kiai, yang fakir, yang miskin. Jadi nggak tahu potongannya harus bagaimana ini.
jembatannya potongan yang nggak tahu harus bagaimana, jaraknya juga nggak terhitung bagaimana, dan tidak ada yang ahli konstruksi, insinyur tidak ada, ya akhirnya lambat. Tapi lambatnya orang neraka marah sama orang surga, ini mau dijadiin apa enggak? Dan orang surga kami nggak bisa ngebangun, ya udah segini aja lah. Gus Dur kira-kira nyen karikatur ya. Ayolah almarhum kurang mengenang almarhum Gus Dur apa situ. Dia pikir kurang kata karikatur. Oh, jauh ya. Orang kan ahli-ahli bangunan kayak di neraka kami. Ya kan. Eta kok kitu teh jarang dihareupeun jelema-jelema nu kitu tenang bae. Balik-balik bae kana masa bola. Tapi akhirnya pan berpikir, gubernur mikir, berarti aing di neraka cak gubernur. Interior bangunan, kok aing bisa kana neraka? Eta kita 10 cm jadi 5 cm ngebangunan. Waduh, jahe kita besi 12 jadi besi 3. Nah, kos gitulah. Oh, bener atuh kitu mah. Anu usul ka Gus Dur. Gus, enak aja. Ahli-ahli bangunan dan neraka. Jangan ngomong lo. Yang penting tobat kamu. Gitu, nyana terus nuntut. Bedakan ku Gus Dur kesalahan-kesalahan. Ini. Kalau bupati, gubernur itu tanda tangan apa? Tanda tangan ini. Bedakan ku, jangan jago. Ini kesalahan ini. Itulah, Masya Allah. Hebat Gus Dur pas itu. Jadi orang surga pasti bisa nyin jembatan ka neraka. Lantaran ieu nu ngaji di kuari nu teu baroga duit pan ieu. Boga duit teh aya ageun nya ngaji. Naon aing ngaji naon. Geus sayang bae pokona mah. Bae anu teu boga duit. Anu diudag-udag polisi. Ngaji nu ka dieu. Masyaallah. Lain ngaji-ngaji teh dik nyirid sebenarnya tadi. Kitu. Mantap lolobana ahli surga adalah fuqara wal masakin. Tekan jeung Nabi ngadoan Allahumma inni as'aluka hubbal masakin. Gusti abdi menyuhunkeun ka Gusti cinta ka jelema miskin. Wasurni fi zumratil masakin. Gusti abdi golongkeun babarengan jeung ahli miskin. Yang jadikan abdi jelema miskin. Mantap doa eta teluk dibaca. Mesti diijabah ku Allah. Kiai na gitu ani na ngomong muridna mah. Masyaallah, masyaallah. Nih urusan nafkah nomor keempat adalah alatut tanzih. Alat bebersih wajib kasalakina kamangpatan pikeun pamajikanana alat tanzifin nganapakahan alat bebersih ngabersihan jeung ngabersihan minal ausah tina kokotor alat itu dia anu ngasegenahkeun ka pamajikanana supaya supas pamajikan teh kudu bersih. Sebab engke iraha hayang masarakina geus kudu ulah hese-hese deui. Hayang itu tinggal masalah. Hayang jam 11 tinggal siap. Hayang jam 1 dapur jemaah jangan marah terus. Ya terus. Ini Sayyidina Ali kok lagi seperti Sayyidina Ali mah begitu. Buka Ramadan. Allahu Akbar. Katur mangga dahar korma. Nyana makan Noel Siti Fatimah. Kamar. Kotre. Sayyidina Ali. Masya Allah. Eta minantu Kangjeng Nabi jadi nyana mah bukana puji mah. Oh, sekali-sekali orang nurutan kos gitu. Begitu lagi ngariung jeung anak Allahu Akbar urang moal pamajikan ka kamar cak anak di kamaran aja apa jeung mak ka kamar heran tenang gitu Sayyidina Ali hebat ini palalinter wali-wali Allah malah kos kitu horenganna urang embung kawin kan naon iya bukan aku jimannya berhenti tiba-tiba aja Noel nyana kaji amat kalau ngomong membahasa urang mah
Ya alat tanzih. Jadi alat bebersih kumaha? Kamis seperti melisisir di kekurang ka pamajikan. Deui buukna, lamun buukna bangsa lemas balikeun sisir serit sisir lemas. Lamun buukna bangsa kos kawa. Ieu mah bangsa urang rawa kidang, bola debuk na kos kucai. Kurang rawa kidang iya. Aduh, banyak atuh sisirna. Ulah letik-letik, barangnya atuh tere. Nah, iyalah belikan sisir sesuai jengkuk lah orang jadi adalah potongan buku pemajikan orang. Oh, potongan balatai mah ya. Melina anu gelede roangan coakan. Buluk dah rada lemes belinul mah atau variasi kumaha bae. Tah eta pikeun ka pamajikan tanpa ijab kabul. Henteu kudu kieu. Kadi. Ieu bisa didengan. Kakak mantas melisisir didoyong. Iya dek masih kena can anggus melin ngeri deh. Ayo diserahkan ya kan ini nyata di kakak tak besi ke kasana. Nah, iya siapa majikan nak kula narima dibelikan sisir ku kakak. Ambo cangkel aing mah kadang-kadang aja. Kudu asal dibikin geus jadi. Tuh gitu kan. Ketika geus diterima, salah kena dek make kudu nginjem ke pemajikan lantaran eta geus jadi milik pemajikan. Nginjem, neng, mana sisir teh kali kakak nginjem heula, nginjem juga nang milik kakak kan itu dikeun kan neng, kali nginjem heula. Sakalian jeung anting na kade. Jangan naon emang anting, mayar sisir. Masyaallah, begitu. Ya jadi iya rapih jasa agama mah datang ke kos itu tadi perhatikan kurang kuman mantar al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Terus nu kaliwat tinggal urang bae ngalaksanakeun. Ya Allah ya Rabbi. Tuh sisir mana deui? Dunin jengolna yakni minyak jangan minyakan minyak rambut urang belikeun lantaran ieu mah sok ka sawah bae nandur jempat teh di sisiran teh tuh bisa sekaligus. Wah, teta kan perlu minyak. Bila perlu bebeja pemajikan kak, jadi mah itu bisa tadi minyakan ge kayak kau yang dibelikan oli ya. Oli ada semprot. Supaya bisa disisiran, aku mau belikan minyak dudin. Masya Allah. Ulah datang kak untuk bersolek pemajikan. Pemajikan silu birosa yang belikan parabot bebersih yang paranting bersihan rambut sirah sampo nukuarima. Berikan kurang sampo, loba kuarima beste kudu make itu sampo pare di dalam. Sama zaman eta sampo pare di dalam, so dicokot ayeuna dipake kurama teh kudu kitu kuarima. Dek melisun selik aja. Ini daulat tu macam ada itu tu bahasa. Ya, dek mebiti tinomna emeron sansil dan lain sebagainya. Ubah kuarima malah bisa pakai cinwa. Waduh. Sekurang ketok naon sih cinwa. Ayo teh nyaho eta. Bahasa batur sama. Cuinwan. Sudah dua inwan. Hiji. Jadi ku bingung yang kita ngartikeun. Tak itulah dari tandanya. Jadi ngus kuarima geus lengkap meuli hiji. Jadi dua. Kos itu teteh. Nah, ini sarua. Beli sebotol bisa pakai segala rupa, bisa pakai sampo, bisa pakai sabun. Mus masuk tak belikan pemajikan. Bahkan Imam Rafi'i, Imam Nawawi, terakhir mereka membeli itu maka pemajikan hayang nukos kumaha bentuk sabuna. Selera pemajikan silakan. Hayang nukos kumaha jangsa sampona silakan serahkeun. Bertekun jeung alat bebersih jangan bersihan awak supaya awak sengit bae. Ulah kambe bau kadal
Bagus. Jeung bangsa nalidak sonanin pikeun nolak bau kewe, pikeun nolak bau bahang, pikeun nolak berbagai babauan. Berarti jang bau bahang meuli urang. Ya, kitu nan kitu ngaranna Denta Pepsodent. Wah, loba kuari ngomong sa den-denan mungkus. Asal den-denan odol. Ini lah pokoknya mah asal nu den-denan gak odol. Bangsa Sriden. Aya gitu Sriden. Ini teh nyawa saya nyawa Sriden, Pepsodent. Lu nguduan naon dia tak den-denan gak gitu. Salah. Aya Citraden ya. Dicikuta mah. Beli ke sikatna ini mantul dan lain sebagainya Beli gas. Itu kene BP-na Rexona. Ini kurang Rexona. Namun teka beli Rexona atau bangsa dadaunan kurang diperat. Pemajikan akan merekan jangan obat kelek sia ye. Aing lamun nyium sia bau kelek ye. Tadi ye. Jadi ulah datang ka baueun salah kita. Kudu sengit bae. Ai sengit bae mapan merangsang salah kita. Aduh.